jadi kayang jadi tukang bakso ya. Pan pemikiran teh keur bisa nyanyi ya nah ya bakat nyanyi teh dikembangkeun ka jadi kemana nya yang ngiluan audisi model aja nah tapi lebih mah ge aya lah nya. Iya. Hayang nanti memang bakat urang teh. Urang teh boga bakat bisa naon cenah hayang nah teh leutik mah ge. Aya. Mah urang jadi jauh lah eta anu deket aja ke ieu. Deket aja. Usaha teh leutikan oge. Nah gitu geus. Gitu. Kalau syukuri we nyoba aya dah. Syukur aya ku cager ge urang awak. Nya, ku cager bener awak. Jadi corona gering sok. Pedis tadi teh. Bakal pedis. Ieu mah bintang tamu sih gak ngamekan beungar. Jigana teh ngadalkeun gitu. Kopi bakso bungkus yang di jero tuh. Asli nanya, aduh kumaha dia ieu anjing bingung kieu. Sok we. Kan tanya deui ya. Bingung kumaha. Ayo urang mah. Bingung ya. Urang kumaha gitu. Jadi orang teh pertanyaan teh geus kabeakeun ku carita gitu. Bari urut terus aku main apa tos. Sudah atuh kan urang seni teh urang ieu ngobrol. Mata curhat teh lah. Mana kelas 4, urang kelas berapa? Mana kelas 6 kelasnya? Biasa kelas sih. Orang kelas 5, mana kelas 4 nya teh. Kelas 5 tuh pakai kelas cenah teh. Ya. Urang mending ingat kan geuning ke kabawanya sih. Basa urang sakola geuning beng-bang. Apaan si bala teh ngagulunung tarik urang nyekelan kana eta teh geuning. Nya ngaruntukeun beton. Kira Aya pas nya ke sekolah can keluar ya. Can. Berarti sekolah bergeringan. Kelas 5 lain. Lain ke sekolah kan tapi keur geuring gitu. Keros itu. Keluar ieu mah. Oh, udah aja orang ya beli. Dapat tangannya. Mana kelas? Kelas Dapat pakai kelas ya. Orang teh make kelas teh make bangku sekolah teh. Jadi diblokkan ya lapangan. Temenang surat. Mang Tarmo nya ngadagang nya. Langsung semalam. Geus saya nyaritakeun eta tuh make tit teh nya umat kameramen eta. Ngaran eta aduh. Bae ngadongeng we ieu bonus gitu. Ngajikannya orang tanya. Ngajikan orang gitu. Saya pertanyaan dulu sampai buka lalu. Tapi kan kantos kaul merenya lamun di Nu Hajati tuh kaul kitu tetep kayak saweran sok. Alhamdulillah. Aya sebenarnya. Sebenarnya gitu saya beneran bahasanya. Yang lagu anu bisa naik ke daek mah. Jeung perun hate jeung pas dina musik. Jeung bisa nyanyi. Sabarema mah bisa kudu ditita. Di dieu mah nya. Mulai dari hiburan misalnya teh kan hate geunaheun. Nu kira bageuna langsung perkara ieu kita tahu. Kurang cocok yang hati musik. Tara, kan dibayar. Dawean. Masuk jadi sieun ngawirang urang lah. Oh. Dia ngalagu katempuhan sebenarnya. Bener ngalagu. Musik mah katempuhan, ngalagu. Ngalagunya kasorot pisan di kasorot kayak gitu. Urang yang lagu anu di sana. Berarti salah gitu. Ngantepurnya ngate musik di urang. Jadi kumaha lamun boga hajatna keur nyiram ya. Jangan harus maksakeun. Hajat asyik mah. Gini itu maksakeun diri ini lamun balik kana nanti. Melihat membuka hajat teh maksakeun. Mun wawunya Bidang-bidang sudah punten pisan habis. pisan Ngajakan waktu. Tapi tiala kantos nyarita pan ka dieu teh. Basa kantos keur dagang bakso ieu. Iya. Aya nu karaokean. Tah Kang Kos teh yang nyanyi yang dinyanyian ku Kang Kos eta kumaha Kang Kos? Di payun. Nya betul Carita eta teh di salah. Di kampung urang kanehnya. Kampung. Di hiburan. Di YouTubean gitu nya karaokean. Abdi teh teh didinya. Di panggil bakso ka dieu. Bakso. Ayo kedok bakso. Ngadayan abdi teh nya. Bener sih nya. Bakso mah mantap. Nah, itu serius saya jadi sebenarnya betul lah katanya pedagang mah ngawar goda Sulir. Mau goda. Hanya beli mangkok. Oke. Oke. Gimana? Sos kecap? Oke. Iya. Gimana tuh nyeri kabeh? nyari Sakso kalau mah dici, naon? Tambah dicai. Lawan apa so? Si cuy. Bakal dipakai. Lu gitunya gitu mah. Ya enggak usah lah. War.
Belum bapak orang dua, kan tidak bilang ya dengan dua. Tidak beli itu kalau mau pulang kan mau. Kalau mau yang itu deh. Ini tidak. Tak jadi 5 plus beres tak. Lanjut. Maka pokoknya itu setan dulu di sini naik mau dia. Joknya. Aura memang. Aura. Tepuk mesti. Kalau mau tahu sama dibayar di masuk. Maka pokoknya udah bisa dilecehkan aja itu namanya. Pelecehan. Tantangnya berarti. Cuma aku ya kita kenal. Kalau gue biasa sampai-sampai aku orang. Aku orang dia. Kamu tidak ngecebanan juga. Sih, gitu. Bukan betrasi tapi yang ngurus itu. Kamu tidak aku. Tadi kok aja. Harus dibayar katanya. Coklat aku deh. Aduh, ngapunten pisan kos sih. Isin teh. Wah, kalau sudah like. Biolnya semuanya aja. Biolnya semuanya. Sama itu sudah ya, bukan sih. Yang nyanyi nyebut sonan Deui. kuliah. Deui. Deui. Besok minum deui. Minum dari. Dek minum deui mah. Jadi kos Kagok mau dilihat beteng sih orang. Udah berdua. Lain jadi kumaha teh? Ayah sok tanya. Aing geus jengkel anjing. Aleh teh naranji. Sugan yang ulang tamu ya udah bener seni sih. Tua tak gitu baraya tukang seni teh. cek urang mah kos dia lain cek urang gitu. Cek urang mah bisa ngedalang cek urang mah. Ada apa? Lain ngawayan sih. Gede gajinya. Gede kan berarti pengalaman lu gede ya. Hei, tangan kontrol mano. Kalau orang tantangan lebih gede. Kumaha Kalau teh tantangan tantangan. sih ulah rasa punggung misalnya. Tuh kumaha orang sih? Udah nyari tak kenal. Oh, bener ceritanya. Nyari tak kenal udah bener-bener meresora apa orang kudu. Tapi aku pas ngobrol kieu sora teh. Pas cepet di dewa geus ruang. Bener biasanya Bro, biasa. Pilih-pilih. Duit tinggal lagu gitu. Duit tinggal aku. Udah kena lagu gitu. Berarti Asep Sunandar gitu. Kalau ada pengalaman. Jero gitu. Jero. Kumaha video oke. Kumaha? Asep Sunandar kumaha? Asep Sunandar iya gitu. Pertanyaan tah. Lain udah teruskan gitu ya, tak? Hah? Penting bisa. Lain sih penting sebenarnya mah ieu tulisan anu. Asa gagayaan aja siga bon segede katara. Orang berarti malu. Tah, iya. Iya pertanyaan nu menyeleweng ya. Ti baheula teh ti Kang Kos teh nya ti keur alit teh jeung gagaulan jeung di dieu lah sarua. Iya. Cuman kumaha ieu? Nya deket-deketnya. Ya teteukeun ajan lain dulu roe gitu tapi sok ngewe minta tuang nya. Ieu teh aya tulisan teh jago moro ulang layangan tak kumaha diajar di mana ya. Diajar kok bisa lompat siga pecang gitu. Lompatnya udah nempok. Tara nemu. Lompatnya kali dulur, nya lompat kok kalau mah. Oh, layar gitu. Oh, udah bener. Bener. Tanya kan Kayak orang apik, ikan apa orang Siapa apik tuh? Api. Jadi orang hiji. Tangannya. Beda bener. gitu. Panggil yang tadi terus. Ada satu kali yang Setiap episode pasti we aya yang tai. penting ya tuh. Penting. Kayak jangan Itu tidak mau masuk apa orang? aslinya. Aduh lucu pisan baraya ieu aduh. Atur nuhun pisan ieu Kang Kosnya. Terus sadangkap tuh tadi ayeuna kopi ada cerang aing dihakan. Nyari. Nyari terus dagang bakso nya. Pas kena motor tahu didorong tuh. Nah, Ditanggung pan dijetrekeun bener si komporna teh. ceritanya kan gitu kan udah angkatan remeng. Aing eta sponsor anjir. Lanjut. Lain kieu ya carita teh pan Kang Kos teh dagang di dijetrekeun. Pan jauh. Lain mah teu tahu udah angkatan. Aku cerita. Oh, pernah cek. Karena motor bagi tanggung. Kalian itu macam tahun bahasa. Cari pukul tamu istimewa deh. Pokoknya nama kumaha. Dagang bakso. Karena motor sih mah kena motor. Dagang bakso kana motor ieu. Dan otomatis kan siseuna teh hurung terus. Pas dugi di nu pembeli teh kantos caina kasaatan atau kumaha. Ayo kesehatan pernah. Can pernah. Ada sok aya geuning terus jadi gatengkeun geuning sok aya geuning. Lain. Pas dugi ka dieu tutung lain jadi bakso Aing kumaha. Kalau anjing itu ada babong. Nah, kita kumaha kantos teh kejadian anu Nanti
teh ngarti. Ada kalau misalnya nih, kayak udah dimakan, kalau kesehatan saya gitu. Kesana sama orang garing. Ya orang dia pas datang ke rumah tutup. Bisa merendah pakai aturan, merendah Pakai aturan segala oke. Datang pakai aturan mah jalan. Mau jalan. Sok aya bering saya coba wae nya nuju Wah, dagang. keur dagang wae gua teh. Komo ieu kena motor bieung dina. Saya hiji coba kumaha. Lu jero? Lu jalan. Lu jalan pasti. Komo kana motor pan Kieu ti heula nya urang rek neng mun cepanan we. sebenarnya Di Bangkoknya. Ini jadi Nakola. terusnya ada pengalaman ya. Pengalaman. Udah diceritakan nya. Membelah TV ya nah. Anjing di batin sih yo. Kieu Kemarin. Teneng di Bangkok. Aya nu di cepanan. Ini teh kena kapak. Di Tuban jadi ge. Ah, kumaha eta yang nama? Yang apa? Ya parang kok sare. Sampura teh ada secepanan we. Ada kalau saya Oh, dia orang gerawan. Buru. Naon? terus sekolah. Nah, berapa gerawan? Gerawan. Kayaknya kalau dana enak ada sak. Jalan itu terkatahan. Anjing. Di Tuban kumaha ieu? Oh, Didinya ada. Ah, Lebih-lebih dikak berakhirnya kan? Kerbang. Dikak berat. Oh, dikak berat malah depan. Enggak bio. Itu wae. Waktu mana? Yang hati orang genahnya berang curi. Bobodak milik lebih milik urang cing deukeutkeun ka Gusti Allah teh. Mulai cing jauhkeun. Teh berjuang we boy. Ye. Tapi gitu. Bukakeun panci. Oh ya. Kalau mau bakal curi. Anjing ieu teu lucu na teu. Bukakeun. Aya keneh mang. Bingung keneh. Bukakeun. Bapaknya gue ini. Bapak gitu, nama mau gitu, bisa wae pada dipakai. Saya dipakai. Tapi tidak Benar. Tapi benar begitu no. kita disebut mang, ini tukang dagang mah, jangan orang mang. Asli. Ayah dari apa itu? Au! Mang, cepanan. Siapa? Jadi apa? Jadi maling. Pedagang. Bener dagang. Pedagang lah ya. Oh ya nanya. Ya, nanya. Hampir buka alat di mana kewek? Mang kape. Asli. Ulur. Jadi mana? Jadi dua nih. Gaji duanya. Mana mau? Mang kabeh meuli taran. Jarang. Ya, terbaik mang oke penting jajannya kada. Segitu we urang. Waduh. Daya milik mana orang punya? Aya milikna mana ge. Kita kenal. Soal ikhtiar. Nah eta tiasa kantos riren ayeuna kumaha ieu. Dagang bakso gitu padahal kan edan saeutik kudu milik itu gede oge hese. Lain dagang bakso tren adi tengah arti lain sing ngerti bati. Aya bae lah alhamdulillah. Kulantaran dulur gitu. Aya memang ieu deui. Urang kudu asup di kadinya. Apak sari we. Saya urang nanya. Berarti mau orang usaha lah Bisa mau majikan. si dia ulah ki hungku biasana. Pae namanya gawe teh urang. Naon? Ngelapan jodoh Inggris Rudi gitu. Kan bayar. Kamu tidak bayar? Orang teu bayar. Korea. Oh lah ieu sudah. Jangan dulu. Ayo gini dia maksa. Itu kan berarti itu kan. Itu penting kita beda sih urusan. Beda. Oh. Itu beda. Enang berat dulu. Komo anu ketambahan mun boga budak sabaraha ayeuna? Enak. Udah kurang teh karek. Hiji. Budak. Oh we lalaki. Alhamdulillah hawe. Sing sehat we nya. Mau apa ya kan gitu. Ah. Kemarin HP kayak mamelan. Gimana ieu? Gimana Jang? Budak ka Amarno. Anjing mau ecran. Gitu. Bisa enggak beratnya laki? Bener laki? Ditanya pada deh. Gimana tenan? Digece maksud gara cadas. Tahu kan? Tahu ya. Eta kudu digecekeun. Amarno. Oh, males. Males sebenarnya. Kita mau orang yang mau bela. Anjir. Kalau bebek sarannya gitu. Euy, apanya euy? Euy, apanya urang nih? Kalau orang ditanya siapa ditanya apa? Bisi kalau tahu apa aja. Kalau kasieunane berarti. Ayo nama. Tanya we. Kamu budak kawin kan sudah pik. Budak Sudah gimana bakal jadian? Komo geuning aya namanya sabaraha tahun ya? Tangan. Tilu 3 tahun mah ayeuna mah rada leung keneh kitu nya da ayeuna lamun da kisahkolakeun gitu da ka mana da
sidik bukan ada lagi. Nah, udah lain ke depan. Kayaknya itu tadi berakot. Lain gitu. Kalau terima, Di sana ke mana gitu. Lain gitu ayeuna misalnya karek 3 tahun ya. Udah ayeuna percuma geus gede oge gitu. Da moal bisa disakolahkeun da sidik teh geuning nya keur kieu mah. Ayeuna kudu bener-bener ngadidik teh bener-bener gitu. Tapi kade ngadidik budak ayeuna geus diajarkeun TikTok kan. Udah joget-joget rupa-rupana nya Jaipong. Ada sepatu. Jaipong tari seni bapak nu. Semua orang lampah ngalaman goreng. Kayak ngasih jauh kene, aturan orang mah goreng. Nah, sakit Itu komentar. komentarnya. Milik gede orang pengaruhkan ke keluarga. Ya ada aing di luar seperti itu. Pesan deh. Oh, mungkin meureun Kang Bos ayeuna non Untuk sana mungkin bahasa Indonesia ya. emang itu Sebagai ini jadi nuturkeun irama. Jadi meureun kararasan Kang Bos tadi dia tadi ulam teh meureun jadi seorang seni terus terang meureun tadi kumaha cawokahna kitu nya. Mungkin tukang gerai gitu. tukang eureun urang Ada korengnya oke nya. Ampuraeun. Nyage lawan nempok. dan peuri hirupna ya. Jadi kawan nu berasa bisa tina baju mah. Mau Perlu berjuang. Udah perjalanan. Moal keur borojol-jol nyekal tinunan nya. Mungkin ada himbauan gitu atau kumaha ya pesan-pesan kangge baraya gibah community anu tadi diare-arekeun ku urang. Bae kameramen, manajer nu lalajo nu ngalamun. Nanti disukseskan orang gigian. Amin. Cing dimanyangkeun. Amin. Cing disemangatkeun. Amin. Cing aya di ngomong. Tak itu mah sehat sadayananya. Amin. Para kru sadayana lah dikunjungan susun. Amin. Sip main pokoknya tem di juru. Mana aya kopi tong diangkat. Itu enggak apa-apa eta kopi teh. tak itu geuning Pidowati Dedeh teh nya. Hati atuh. Mang Dedeh. Aya sama rataina. Nah, si sekolah kene. Baik. Geus sebuah terpanggih geuning urang teh nya. Asa Lawas orangnya. lawas kangal pisan. Bagi si itu ge yang tanda piala teh. Aslinya keur mah. Poe anasna urang syuting. Dewa berapa? Nanti aku pas pisan teh lah Pas pisan, waktu jalan. Make waktu urang ketemu tuh mah cuman setetepakan. Ketemu tuh tiolanya. Jajan Ramayar ya. Pas orang teh lu. Orang dagang tertangi. Belum butuh. Nah, tertangi terus butuh dicuri. Butuh saya ieu pangabutuh. Iya mah ada biasa jalannya. Urangnya ada ini siapa? Udah hari karena Palenya. Dan kayak oke di dia juga ngartina Gibah TV udah hari teh ngeulem nu kieu nya. Ini mah suganda ya milikna tidinya gitu. Masalah eta mah bisa Masalah eta nya Bisa. bisa. Milik kita banget apa? Ya itu apa biar balik tidinya gitu dikorebkeun. Nanti dia urang. Udah gitu. Jauh pisan. Lain dah. Da teu bisa ngararang. Yang penting masa nasi itulah. Ngelengan adalah. Da teu ngabisa sanu teh adinya. Ketika setan. Tadi ya Baraya Cakra wae urang. Baraya Gibah Community ya Kang Kos teh kabeneran mun. Itu NTW tuh. Engke lah tuh aing keur nyarita ieu anu kamera. Anggar aing tiap closing jadi host di Gibah TV anggar aing ada closing teh dilogokan we. Jadi si durasi teh lain loba ku non edukasi jeung etana. Lobana teh jadian deui we closing. SP. Kudu DSP coach kieu mah ganti deuk non keresan mah ieu. Itu the point gitu. Kohos. Insyaallah. Insyaallah. Mun daek di dia nanya. Tak itu bareng tuh nya kakak krep. Tuh udah ngakrep subscribe oge kakrep. Tak itu baraya Gibah Community mungkin si Kang Kos ieu teh meureun tadi teh dipanggil teh meureun tukang seni kitu meureun baraya Gibah oge meureun penasaran kitu nya.
hayang sapatah dua patah nyanyi mah tapi lain kos Abi mah lain. tapi lain kos Ajis Gagap gitu sapatah dua patah nyanyi tapi jelas gitu lah Yang bukti ya. yang bukti merenya Pokoknya ada gitu. Gitu. kumaha ada nyanyi atau kumaha ieu Ya ini mah ya tukang gitaris bisa lo. sampai meh dek ditutup dia baru nyanyi heula deui nya Mangga. kan ayeuna dek ditutup heula gitu Nyanyi atuh. nah gitu baraya gibah ya mungkin Orang kita sudah nyanyi. oke lah aing udah ngomong heula nya aing closing cek aing tadi tak gitu baraya gibah ya kusabab sieun kaburu dilegokan deui ya waktu sebenarnya nges Nyarek. pararek ya nyarek kamera meureun kaburu nges teu katempo deui mentari ini dan ini cetabi sebenarnya tong hilap subscribe di channelna Gibah Community non langsung komen like share udah kata tetangga loncengna takol kosakewa ingetannya lonceng nama Takol. komen nah pilih mana aya anu non ya pertarusan sok komen ka dieu jeung tong hilap IG-na follow di Gibah Community TWW tak aya dihandap ieu najan serab oge aing nuduhkeunana Aing mah aing tadi ada. karena geus teu kuatkeun keur mah kaos urang min jeung tamu yang teu kuat hayang nyanyi tapi kapaksa mah lawan Wah, mah ada tulisan. mau kaca dek naon judulna Judulna nu mah bisa kumaha tah judulna kumangkeun nu bisa nu gampang nu penting mah penting mah ya keyboardis itu kan Niki Boris aya di corner bibir. Namun kusabab hayang diiringi ku Ki Boris kusabab David Nuahna beureun sibuk tadi Sibuk daripada aya gitu ya gangguannya. Ya, gangguan aya we. Pada kopi. aya we ku kawas di dieu we da di dieu we ngagitaran mah bisa gitu aja sapales wae Bae malah kayak batin mah teu asup we kana tah kitu we nya orang tutup we ku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aya nama orang kaprokan we najan siga Jafar we Si Put, terima kasih.